harta tahta wanita. Coba nu sangsara hayang salingkuh hayang, nah itu tulus teu boga duit. Keur skincare ai pamajikan mah tara didangdanan, ai keur batu mah aya uang skincare, uang lipstik, pamajikan mah lipstikna ge dicokel bilik. Nah ari keur batur di alusan tuh heuh bener cenah nya nyahoan nya abdi mah nya. Uang beras 300, uang skincare 700 juta tah. Uang kamu 2 juta 3 juta tah. Salingkuh teh meruk teu mahal, mata kalalaki teh montong kalah kabeak sawah. Mata Bandungan apa hukum agama jelema nu wani salingkuh ti pamajikan kadang-kadang hartana ludes beak kajeun sabeunghar-beungharna asa kapuji bro kuno anyar mah asa kapuji. Tah lamun kitu kumaha tuh sikap ibu? Tah ibu nu kudu boga lalakon. Kunaon lalaki bet kitu? Bongan ibu teu mere kajongjonan hate ka salaki. Coba lamun ibu pake rasa, edek usaha, balik usaha, ibu teh edek usaha, bapak ka mana? Macul. Dinas mah bapak teh 12. Pemacul dinas. Paculna sayapkeun. Diinjem ku RT geuwat cokot. Ulah nepi ka salaki deuk macul kokot tetengan yangan pacul. Pantai teh jangar kana sirah lagi. Kaos kaki teuneun gigireun sapatu. Sapatu teuneun dina golodog. Lakena geus disiapkeun, bekalna sangu geus dikamnistingkeun. Atuh cai geus akuakeun. Cek bapak teh mah bapak bade ka kebon teh. Ieu bapak paculna, ieu tekona, ieu bekalna, ieu sapatuna, ieu kaos kakina. Ieu nit bapak ka kebon heheotan. Kunaon heheotan? Bahagia. Sabab pamajikan ngadorong ku karidoan. Coba ya masalah kedek ini teh mah di mana pacul RT kamar itu urut jumsi belenyang heula yang RT balik mah isa patuna ka mana teuing da kamar itu gigiwing anjing 2 rungsing mah nyangu can boro-boro nyangu bapak pan hudang ge beurang raketeng tah halis bakal naik ka luhur hiji cai atuh sugan cai beye jeung tiis ieu nit bapak deuk macul boro-boro hehewetan nu aya ge gabluk pamajikan haram jadah pisan teu ngarti ka salaki modar-modar tah geduk macul di kebon jam 8 kurubuk patuangan aya we tomat batur da pamajikan teu sadar teu nganteuran kerewes kana tomat batur kumaha ceuk nu boga tomat mang tong dituang lain abdi pedit he kumaha heula anyar diobatna kumaha jawabanana kagok jang modar oge di imah ge eueuh nu miara. Jadi kesalahan paling fatal ibu tuh mere jongjona hate kanu jadi salah.